payung palaka sinangling siloka iu pangiuhan geura iuhan papayung agung raja iu daerah pamudah-mudahan urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lain agul lumayungan tapi simbol pangiuhan pageuh pancen dina ngarungan acara pembukaan open turnamen Gala Desa di Kabupaten Kuningan di Parep anu katinggi. Putri Ayu Gelis Lin bidadari turun kahyangan sejak pangpakea anggo anu mesuping Bapak Bupati liwat rombongan di Kabupaten Kuningan niagakeun hiji tarian panggung Jisusa. Gelis putri-putri di Parep